Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Sampurasun wilujeng sonten pamiarsa di mana bae ayana, wilujeng ngadangukeun deui padaran dongeng Sunda ti Kandaga Kidaga Spesial. Dalamang sadayana para mancowor salam dunya, alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana ge aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jambar manah gampil rizki sarta tebih tina balai, amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sonten ieu aki sajeneraskeun hanca nu katundanya sapertos biasa. Urang ngeureuy neraskeun dongeng kasarad anu ayeuna nincak bagian kagenep. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui tapi na ulah hilap. Kangge nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah saasanya di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun, anu parantos subscribe, like, komennya, oge nge-share dongeng-dongeng aki ka grup WA na, Instagram na, Facebook na, sareng sajabina-sajabinanya. Hatur nuhun, urang paheuyeuk leungeun sasarengan nggone ngareah-reah mumulenya seni dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep rampak, tetep nanjir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang teraskeun dongeng napar samakna. Sor wajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Dokter Heri gancang mariksa kaayaan mayang, bawa ka kamar sad. Cek Dokter Heri nitah ka arsad sangkan mindahkeun mayang ka kamarna. Regeyeng atuh mayang teh dipayang ku arsad, dibawa ke kamar, dituturkeun ku Sipa. Dokter Heri nyusul bari mawa suntikanana, sanggeus digolerkeun dina ranjang. Dokter Heri teh nyuntik mayang dina leungeunna. Keun sinareureum sad, cek Dokter Heri tuluy Dokter Heri ngaleos pikeun mariksa jana anu leungeunna tatu dipake nahan pot kemang anu dibabukeun ku mayang. Harsad neuteup pamajikanana anu ngagoler peureum kawas anu keur sare tibra. Lalaunan leungeunna ngusapan sirah mayang. Sipa tungguan heula si tetehnya kahanap heula, cek Arsad ka adina. Sipa ukur ungeuk barijeng imut. Arsad atuh turun ti lantai 2. Kakarak ge tepi kahanap kirining kadenge telepon di sada. Gancang Arsad nyamperkeun ka meja telepon tuluy telepon teh diangkat. Sedangkan di ruangan tengah Dokter Heri keur ngubaran leungeun jana anu rada bareuh jeung lecet. Arsad nutup telepon paromana alum nguyung loba kabingung. Arsad nyamperkeun Dokter Heri jeung jana gek manehna diuk dina kursi. Keur kitu Sipa turun ti kamar lantai 2, kabeh atuh ngalieuk ka arah Sipa. Sipa gancang imut pok nyarita. Teh mayang mah nuju bobo. Sipa bade beberes heula di dapur. Dokter Heri jeung jana neuteub ka Arsad. Kunaon Sad? Aya naon? Tanya Dokter Heri. Biasa masalah pagawean dok. Ti pihak penerbit ngadesak kuring sangkan gancang meresan novel kuring anu can anggeus. Walon Arsad. Sabalakana. Da geus teu nganggap sasaha ka Dokter Heri teh. Atuh kunaon lain gancang dianggeuskeun? Dok, keur baluweng kuring teh dok.
ku masalah mayang bae kuring teu bisa konsentrasi pikeun ngarang novel. Pak, sanes saurang pangarang mah lamun aya masalah teh kalah resep jana milu mairan. Hanya jan saurang pangarang resep lamun aya masalah, tapi masalah anu aya solusina, aya jalan keluarna, tapi masalah kuring mah panancana aya jalan keluarna walon Arsad. Masalah mayang maya jalan keluarna saat cek dokter Heri. Lamun kabeh kajadian bener nurutkeun teori kuring aya jalan keluarna. Dokter, kuring teh bingung. Tadi cenah Syaripah nyarita yen mayang deker ke kandungan, manehna yang motong tali ari-ari orok. Sedengkeun apanan mayang teh deker ke kandungan. Karek minggu kamari manehna datang bulan. Jadi kuring bingung naon harti ucapanana Syaripah. Yes, mayang teh boga kahayang pikeun boga anak, tapi teu wani ngomong ka anjeun sacara blak-blakan. Wantuk nama alam bawah sadarna nyipta Syaripah anu nyarita samodel kitu. Arsad ngahuleng mikiran caritaan dokter Heri. Terus kudu kumaha solusina, Dok? Nya kudu ka psikiater atuh sad, kuring boga kawawuh psikiater alus. Manehna buka praktek di Jalan Gatot Subroto, walon dokter Heri. Arsad harita neuteup ka jana. Kumaha ceuk anjeun Jan? Tanya Arsad. Teu langkung Pak Arsad eta mah, bade kumaha-kumaha oge, bade nyobi narekah ka psikiater atuh mangga. Walon jana tuluy cengkat tina diukna. Reka mana Jan? Abdi mah bade permios heula Pak, bade wi heula ka Bogor. Oh kitu, nya tuh. Salamnya kangge Mang Ruhiat Jan ke ka dieu kitu iraha-iraha mah. Ka dieu deui nya. Jana oge engke ka dieu deui ongko. Sumuhun Pak. Sanggeus amitan ka Arsad. Dokter Heri oge kasipa jana teh tuluy ngaleos init ninggalkeun imahna Arsad. Antuk nama Arsad teh nya tujuan kana usulna dokter Heri da puguh jana mah katempo ngeleh. Sabab jana embung ribut jeung dokter Heri. Mayang atuh dibawa ku Arsad ka psikiater ka wawuhna dokter Heri. Geus sababaraha kali Mayang ngajalanan terapi di eta psikiater. Tapi eueuh hasilna. Mayang masih remen kasurupan sarta ngajelma jadi Syaripah anu murang maring ka Arsad atawa ka saha bae anu keur aya di imah. Arsad atuh tambah bingung jeung baluang. Isuk harita manehna keur diuk bari nempokeun Mang Syarip tatanggana anu keur ngoret jukut di taman hareupeun imah. Mang Syarip teh geus biasa remen ditutah-titah ku Arsad. Bo beberes taman atawa meneran imah samode meresan kenteng nu balocor atawa meneran pager. Gawena atuh kapake ku Arsad teh sabab daekan jeung sagala bisa. Harita Arsad keur ngalamun ngahulang sorangan sawaktu Mang Syarip nyampeurkeun.
Tos beres Pak, bade meresan naon deui ieu teh? Tanya Mang Sarip anu geus rengseng oret jukutna. Arsad ngagebeg reuwas asa kagebah meureun lamunanana. Mang, aweul deui pagawean ge Mang ukur ngoret jukut. Sanes kunaon Pak Arsad teh siga anu nuju gaduh ka pusing. Ugunya Mang kuring teh keur balueng ieu teh. Pasti ngemutan Ibu Mayangnya. Nya Mang, mamang oge apal geus tahunan kasakit pamajikan kuring can keneh bisa cager. Ari pamandak abdi mah Ibu Mayang teh sanes teu damang biasa Pak, punten eta ge. Lain kasakit biasa kumaha maksud Mang Sarip teh? Arsad gerung. Sumohon sanes panyawat medis. Tapi panyawat non medis gitu juragan, panyawat anu disababkeun ku makhluk goib atanapi ku ilmu-ilmu goib. Walon Mang Sarip teh saeutik lobana apal kana kasakit mayang kusabab bermenyaksian lamun mayang keur kumat. Maksud Mang Sarip teh mayang kena santet gitu, teluh atawa guna-guna. Nyas hal-hal sapertos itu Pak. Bapak pan pangarang kasohor saha nu terang aya jalmi anu sirik ka Bapak. Teras ngintun nu kararitu anu diarah nama Bapak tapi nu keunana Ibu. Terus kumaha ngubaranana Mang lamun katerap ku hal anu kitu? Nya kedah kahlina, kedah kajalmi pinter Pak. Maksud Mang Sarip teh kadukun. Nya sumuhunnya samodel paranormal Pak, jalmi pinter lah. Bade dukun, bade ajengan, bade naon gitunya. Dah kuring mah teu boga kawawuh paranormal mamang. Cawian we atuh Kabah Juhri Pak, di Cililin. Anjeunna mah tos sohor tiasa diangkir deui, adanapi dijemput ka dieu. Sakantenan marios bumi bilih aya anu nyimpenan. Ngadenge katerangan ti Mang Saripnya Arsad teh jadi ngahulang. Sabenerna mah manehna teh teu pati percaya kana hal-hal goib atawa tahayul, tapi kanyataanana kiwari pamajikanana katerap kasakit aneh anu hese diubaran ku jalur medis. Daek teu daek atuh kayakinanna teh jadi oyag. Kieu we atuh nya Mang. Kuring minta tulung ka mamang. Isukan pangjemputkeun tah Bah Juhri teh bawa ka dieu. Ajak we atuh si Asep pikeun nyupiran mah nya. Mohon siap Pak abdi mah kaleresan Asep enjing teh libur narik angkotna da diselangku supir sanes. Asep teh anakna Mang Sarip anu gawena narik angkot jurusan Padalarang Kebon Kalapa. Gancangna carita isukna wanci sareupna Mang Sarip jeung Asep teh kakarak datang mawa Bah Juhri. Radat lat kusabab di mah Bah Juhri keur loba pisan pasien. Karake tepi kahareupan toi mah sarta dipapa ku Arsad Bah Juhri geus mureleng karah tingkat 2. Di mana didinya kamarna mayang jeung Arsad ayana.
Bah Juhri teh aki-aki umuran 65 tahunan. Janggot jeung kumisna geus barodas pangawakanana penek leutik. Aya naon bah? Tanya Mang Syarif bari milu tanggah ka luhur. Aya arwah kasarad marakayangan nyicingan ieu imah. Walon Bah Juhri. Bah ieu nepangkeun Pak Arsad teh. Ceuk Mang Syarif ngawanohkeun. Abdi Arsad bah. Arsad miheulan nyalaman ka Bah Juhri. Mangga kalebet abah. Bah Juhri jeung Mang Syarif asup ka jero imah, sedengkeun Asep mah markirkeun mobil. Bah Juhri diuk di rohangan tamu dibaturan ku Mang Syarif jeung Arsad. Gimana ayeuna anu geuringna? Tanya Bah Juhri. Sakadap bah nuju balanja heula sareng pun adi, sakadap deui ge uih bah. Walon Arsad. Iye imah teh katutup ku larang segoib. Aya hawa goib anu kuat di jero imah dilancarankeun aya arwah kasarad marakayangan anu milu cicing di ieu imah. Cek Bah Juhri bari panonna nu rada sipit gular-gilar nitenan kayaan di jero imahna Arsad. Terus kumaha bah bikin meresanana tuh? Tanya Arsad. Kuncinya aja di arwah. Wanyehnya kudu indit di dia imah. Nya syukur-syukur kudu lelejan manehnya jaek inggah. Yamun mugen nya kapaksa kudu dipaksa. Balon Bah Juhri. Abdi teh ngahaja ngangkir abah ka dieu kangge nyuhunkeun bantosan abah. Sangkan eta arwah teh tiasa ingkah ti bumi abdi bah. Ya, keun. Ku abah bakal dicarekahan. Muga-muga bae carekah abah teh mawa hasil. Dina kayan kitu, kadenge sora anu laleumpang nuju ka arah panto. Nu datang teh tayalian Mayang Arum jeung Sipa anu kakarak mulang tas balanja di supermarket. Barang serog asup ka jero sarta ningali aya Bah Juhri anu keur diuk dina kursi. Mayang mah langsung mureleng ka Bah Juhri teh. Bah Juhri malik neuteup bari kunyam-kunyam mapatkeun jampena. Saya aki-aki teh Kang, nah aya di dieu, cek Mayang bari nunjuk ka Bah Juhri. Arsad teh kaburu ngawalon sabab Bah Juhri langsung nembalan. Kula ngahaja datang pikeun ngajemput anjeun ingkah ti dieu ti ieu imah. Mayang langsung ngahihi seuri sorana langsung rubah pikasieun. Hawanianan sia anjeun teh aki-aki peot nyampuran kana urusan kuring. Tempat anjeun mah lain di dieu. Anjeun arwah kasarad marakayangan anu teu dicarima langit jeung bumi. Hayu milu jeung kula. Cek Bah Juhri deui. Kuring jadi kieu ku sabab kalakuan manehna. Cek Mayang bari nunjuk lempeng ka Arsad. Nyaon bae alesanana. Arwah marakayangan tempatna lain di ieu imah. Ayo milu jeung kula.
Aisyah aku bakal maksa anjeun. Cek Bah Juhri bari tuluy nguniang hudang. Lain kuring anu bakal milu jeung anjeun aki-aki peot. Tapi arwah anjeun anu bakal milu jeung kuring. Hiu, leungeun katuh mayang langsung nyamar ngababad rek nyakar pipi Bah Juhri. Tapi Bah Juhri rikat ngelok bari niup ke arah beungeut mayang. Fuh! Mayang ngoceak tuluy mundur ka tukang. Gencang sia kaluar, tuluy milu jeung kula. Kukula anjeun bakal ditempatkeun di tempat anu tenang. Kali milih we rek di Saguling atawa di sisi Citarum atawa di Gunung Bohong. Dina kayan kitu. Ketrok-ketrok panto anu geus muka sawareh diketrokan di luar atuh kabeh nu keur aya di jero rohangan tamu ngaliuk ka arah panto hareup. Arang breh sioreng aya saurang awewe tengah tubuh, samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten ya punten kasadayana nya sanes cologog ieu mah. Da kumaha atuh nya? Kajurung ku kabutuhan ya ibi teh punten sanes cologog bade nabisan ieu mumpung nuju ngarariung seueuran. Ieu nyanak awug masih keneh haneut. Raos geura amis kareueut awug ibi mah tah ieu kukurawuna raos geura gurih ieu mata wareg sok ieu. Kamana dokter Heri teka tinggalnya biasanya masuk jajan teh di deh. Wah, pamiarsanya aduh kabujang norojol bisarwitina. Pamiarsa sadayana ku norojolna bisarwiti kabumina paarsa da teu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamiarsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada kangge anu resep balanjanya di Shopee ada nabi Lazada tiasa balanjana ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki mangga kantun klik we salah sawis produkna saparantosna lebet ka Lazada teh nabi Shopee mah pamiarsa kantun milih wae barang naon anu bade digaleuh bebas pamiarsa bade ngagaleuh naon bae oge sakahoyong pamiarsa teu diwajibkeun kedah ngagaleuh anu aya atanapi produk anu dipajang nya. Ieu mah ngan ukur lingna hungkul anu dianggo. Bade dipeser atuh mangga teu sawiosnya. Pamiarsa sadayana hatur nuhun ka sadayana parantos satya manso satya ngadengkeun oge parantos balanjanya parantos ngarojong dongeng-dongeng aki hatur nuhun pisan ka sadayana. Panginten pamiarsa cak urang teu neun heula nya di handeuleum sieum geus sampeureun nong tunda heula di hanjuang ciang geus sanaleun dongeng kasaradna enjing urang lajengkeun deui. Sakitu heula anu kapihatur hakin amit bungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.